Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing Bapak. Ya, daramang. Alhamdulillah damang. Itu kelompok dua. Kelompok dua. Janten proyek urang ayeuna nyaeta ngadamel film Sunda. Ya. Temana kedah hubunganna sareng pendidikan. Perana sadayana siswa. Teu aya nu merankeun guru, teu aya nu merankeun tokoh nu lain sarentis siswa. Dan sadayana siswa. Jadi kumacarana hidup ngadamel naskah. Perana sadayana siswa. Pak, tapi peryogi ibu kantin mangga damel wae ibu kantin sebagai ya, palaku mohon sebagai tambahan. Janten hidup tiasa janten tukang kantin tiasa. Ya, tetapi janten siswa. Ya. Tema kejadianana kejadian-kejadianana tiasa hubunganna senerang sosialnya, masalah pendidikan nyalira tiasa. Atanapi masalah prestasi ya, atanapi masalah eskul di eskul, masalah diajar, asmara, kenging asmara oge nya di jerona. Pokona mah damel mangka di sarungsum disusun sakreatif mungkin sing rancage. Ya. Sing kreatif, sing rancage macarana ngadamel cerita anak SMA, tokohna sebagai peranna sebagai SMA sadayana. Sebagai siswa gitu. Latarnya pasti di sekolah gitu. Nah, kanggo ngalaksanakeun eta berarti peryogi kepanitiaan. Nah, sok ene tangtoskeun pimpinanna saha atawa pimprona, produserna saha. Lajeng sutradarana saha, nu ngadamel naskah saha. Ya. Terus juru kamera, Pak sadayana lebet prem mun, sadayana lebet prem. Anu teu lebet teh mung duaan. Anu tiasa terlebet teh duaan saha? Kameramen duaan ya. Terus ngadamelna ke kedah dua angle. Jadi entong searah unggul tong saangle. Jadi dua arah. Minimal mun tiasa opat mangga opat. Itu. Kameramen oge mata tiasa teu janten teu masuk frame oge kumargi sekaligus kedah anu ngedit. Ya gitu. Kameramen jeung ngedit supados nya tanggung jawabna terus mangga sutradara tangtoskeun saha? Sutradara sekaligus pemeran. Ya, sekaligus pemeran. Ya. Itu waktosna 20 menit. Oh. Pak. 20 menit. Mohon? 10 menit. 20. 15. 20. Kelas nu sanes oge 20. 8 menit. Nya eta teh frame sadayana nya tambahanana misalkan aya keterangan video jeung sejabina tiasa 25 menit. Aya behind season mangga. Ya, jeung sejabina. Gitu aya diteruskeun. Waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan saya acan sesi saum. Boleh po. 20. Berarti 5 berarti 25 dinten. Ya. Di sekolah mah. Sadayana kena di sekolah dah berseragam. Tiasa seragam eskul, tiasa seragam naon bae. Yang penting seragam sekolah. Gitu? Kartas? Kartos. Siap? Siap. Betul siap. Mangga dilajeng ayeuna tangtoskeun kepanitiaan tadi, lajeng ke usian linkna kanggo ngisi anggota jeung tugas-tugasna saha? Wakilan ku saurang. Wakilan misalnya ku alpat ku saha diisian dina link anu dina grup. Ya. Ya kitu we. Mangga wilujeng prum minggu paling kertas janten naskah. Janten mulai tag minggu kedua tes tag ya saminggu ayeuna ngadamel naskah ya gitu. Nah, maka ditangtoskeun judulna mun tiasa mas pada tidak terbatasi gitu. Mok damel wae alur-alurna heula we. Damel alur-alurna aya konsep alur-alurna rek ngadamel naon cerita naon kesambungkeun geus beres naskahna kakarek bisa muncul naon judul nu pipanteseunna naon gitu. Ya, siap? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 2, 1. kelompok hiji. Kelompok hiji aya sabaraha jalmina? Ayah Sami aya 18. 18 ya. Kelompok hiji jadi proyek urang ayeuna ngadamel film Sunda siswa. Jadi karakter peran sadayana teu meunang anu kaluar ti siswa. Jadi sadayana berseragam siswa. Kajadianna di sekolah. Ya, temana ngeunaan siswa. Ya, alur caritana tiasa ngadamel naon bae oge ti kawit konflik naon pribadi ya, konflik eskul naon bae segala rupa. Ya, permasalahan-permasalahan ya sing kreatif sing rancage didamel hiji alur film ya, didamelna di sekolah. Mun Pak da peryogi security ya mangga hubungi security na sinang main film ya. Jadi hidup teu kedah nganggo hidup janten non security lah ya. Itu sadayana lebat prem iwal duaan sanes nu video sepada setepa belit ya. Nah, media unggul na gambil Pak nya tambahan jadi tukang edit oge. Jadi nu duaan eta teh sakantenan media oge engke jadi juru edit tapi editor ya. Itu nu sadayana sapalina tetap prem. Nah, itu. Pak kumaha tuh bahanna? Nah, tangtoskeun saha pimprona atau nepi produserna saha, lajeng sutradarana saha, nu ngadamel naskahna saha, ya juru kamerana saha. Tapi gitu. Tetap ngiringan main. Nu sutradara gitu. Sutradara jadi kecuali dua orang eta. Nah, juru kamera sareng sekaligus editor. Lajeng dua angle, metakan dua oge supaya setiasa langsung gitu videona. Sekali tag teh bisa dua kamera gitu. Teknik we tah nu hiji serong mana jadi teu bocor gitu kan. Supaya teu bocor. Itu ya hidup langkung paos lah langkung biasa gitu mah nya. Generasi Z mah langkung naon gitu langsung langkung pro kana pelebah teknologi mah gitu nya. Ya, gitu Kang Fikri nya. Kartos waktosna 20 menit filmna. Eta teh premungkul, film hungkul. Ditambihan sareng keterangan sareng behind session mangga 25 menit. Target. Sapertos gitu. Target sapertos gitu. Teu kenging aya kriminal nu berbau narkoba atau napi bentrok fisik, gelut pisan tong. Tapi lamun aya konflik cariosan arek gelut tapi terjadi gitu nya. Teu dicokot gitu gelutna. Tadi masukin kena prem biasa mangga bullying mangga tapi pan sanes eta tujuanna nah ngadamel bullying misalkan temana aya bullyingan di jerona tapi yang bullying hungkul non mau rame di jerona tame bullying tame naon jadi kumargi 20 menit ya kursing seur alur ceritana udah panjang gitu aya bullying langsung kadinya ya, ngeunaan persaingan di kelas nih sebenarnya mangga tambahan itu naon deh anu diteruskeun maksimal pengempelan maksimalna satacan sesi saum mungkin sesi saum urang tos libur ayeuna berarti ya saminggu ayeuna naskah 2 minggu tag saminggu ngedit ya gitu jadi 3 mingguan gitu marge saminggu satacan saum tos libur biasana sareng US kayak lebat terus saumna lah US ya jadi tengah wagal itu yang terus deh cekap pikir istajib lakum ya Junaid ya Cairoh kumaha ini teruskeun ya cekap mah mangga ena damelkeun kepanitiaan tadi lebetkeun kana link salah sahijina ku wakilna nya prung ngadamel konsep ayeuna ngadamel konsep bare kejadian naon jadi alur kena teh saminggu ngadamel naskah bagian saha naskah engke gitu bade diskusi bebarengan ngadamel naskah mangga engke seratkeun we saha anu bari disebutkeun anu ngadamel naskah memereskeun
ya sutradara nang kayak dina pan sutradara mah urusan anak mendefinisikan naskah menjadi adegan-adegan Adegan-anak gitu itu jadi tong nulis sutradara eta nulis naskah eta tong sebisa mungkin jadi bisa bekerja sama maksudnya itu sutradara bagi tugas kita atau non mangga prung kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.